Mana jeung urang? Meuli we sorangan tuh ah. Atuh boga aloge dah hayangeun meureun ngadahar roti uni sosoranganan ieu bibi aing. Ampun teuing. Ya, ah. Itu di Tasiknya. Oh, di Tasik. Jadi dia mah beda meureun jeung di lemburnya. Beda kumaha? Dia mah nganter nu geringinan moal abring-abringan kos di lembur geuning. Nya atuh moal di lembur. Abi ka 100 urang nih anu moal gering teh. Gering saurang. Oh, harus kage diuji. Nu gering nama saurang nganter 2 kolbak. Kirain teh ka rumah sakit. Wah nu gering nama tinggalin. Sidang. Aslina? Asli. Atuh nu gering tinggalan di lemburnya. Heeh, agi pariksa ke nu geringna. Tunggalan we nepi mah. Nya. Moal aya di Tasik mah. Moal aya nu kitu. Coba yang anjing. Mang, amang kamari lah joayang teu di lapang dek-dek. Teu jay. Kumaha dalangna alus teu jay. Lah, Cileupeng mang. Wayang mana pu wayang hareupeunana. Yang Cileupeng meureun anda eta mah pembukaan. Lah, pembukaan wae, bubar wayang nage. Nah, kegerelut eta. Henteu, ku ajai dikatepel tarang dalangna. Pusing tuh dah. Budak krempag. Tuar we sekalian atuh panggungna, kagok pisan. Mang, amang pernah ditelapung ku macan. Pernah kumaha deh? Ajai mah hayang sih amang. Budak ya. Montong rupa-rupa sih teh. Ya budak nu talapung ku emak si teh dorhaka disebutna teh. Imaneh berupa wae. Amang ge bakal ditalapung ku emak saminggu nyerina. Pancen amang, surga teh di telapak kaki emak. Diana ajai mun di talapung ku emak asup surga mang. Anjing. Udah gitu konsepna si teh makmun. Parah anjing budak ieu ampun teuing.